Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mancing lagi di daerah Cikonang di Waduk Saguling. Mudah-mudahan kita ada sambaran yang ada ikannya. Lauk sapu kuat sing galat terukan usuk teh kuat hirup kabeh. Obe kuat ka montok kelingan bieu ge. Mana wa barada geus koke-koke. Wah, koke kena lauk lah. Lain kumaha teuing ulayan mang. Nah, hanya lauk teh ngalik leutik.
hujan pemirsa. Kumaha Mang Kau sehat? Nyata. Mantap Bang Kau. Setreo tetangga kita, aduh kalah sama yang baru datang nih. Urang tadi dia teu bebeunangan anu karek datang. Mantap setreo Mang Kau. Mana satu lagi? Ya. Wah, mantap euy. Eleh kudu paneri Mang Kahung euy. Heeh, sarua kitu ngalalaan lauk sapu. Nah, kerek beres tuang dia. Si Mega mah kada itu cenah jeung Mang Heni da. Tak kira tah ho. Puting. Urang dekat dia puting teh efek hujan ah. Ieu teh. Korea meuit na ge. Pisan aduh lauk apu we. Kerek nataran lauk apu. Pisan luput busa cai ke kabeh ge luput cai eta tuhan pisan Mang Kau euy can aya lain lauk apu-apu mah.